pasoalan waos jadi tempatna tempat ngobrol gogonjakan waos waos warung obrolan Sunda naon nu diobrolkeun rupa-rupa pasoalan waos jadi tempatna tempat ngobrol gogonjakan waos 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 warung obrolan Sunda. Ya, parantos karungkuy sadayana. Alhamdulillah. Sarehat. Alhamdulillah. Ayeuna urang guar hasil belajar anu kamari. Minggu kamari. Kumaha parantos apal Ibu? Ya, hiji-hijian lumayan. Apal pisan euceul. Euceul. Sami. Euceul. Abi mah kan engawan. Sumuhun. Kan abi mah pada ngiring latihan ka dieu teh. Ngiring latihan? Oh, sumuhun. Sumuhun. Dopi persyaratan teh parantos gitu. Parantos kan waktu dinten naon nya eta ka Bapak. Naon teh aya kekek ieu ge. Persyaratan apa atuh sadayana ka Bapak lah pokona mah. Nya naon atuh dalawa? Atuh danya persyaratan geuning kudunya nak. Aduh eta teh bangurupaning naon eta teh susuratan teh geura aya naonnya. Oh, nya goreng tipung. Nah, goreng tipung geura. Arese goreng tipung. Ingat anu dibere mah. Anu mere teh ingat. Nya pas sok kitu aya cuma sok engal kilat engal. Sok ayeuna mah urang kawitan wae nya. Urang cek deui soantena. Madu upami tos dipeuyeum mah sok karhaan. Sok karhaan. Alhamdulillah hasil evaluasi nu kamari, hasil penilaian kamari, yalah lumayan lah. Lumayan rada kirang cukup. Alhamdulillah. Rada kurang teh cukup alhamdulillah. Kurang sami abi Alhamdulillah. Pas-pasan lah. Pas-pasan. Kurang mung aya anu teh saudara. Aduh, awatos teh mah. Duduk teh abdi. Sanes abdi pan ieu mah acan. Abi mah da namanya. Iya, Anu persaratanana endog kacing calang. Oh, eta. Geuningan. Endog kacing calang. Karunya. Iya, kenapa ya, Duh? Tapi alhamdulillah kuring jadi loba anak ayam. Pas dibuka teh halal liber. Jadi Nogna, loba ayam. Nogna hiber. Bulan Nogna hiber. hayamna hayam. ilaku nog hiber. Yu urang dia kawitannya. Cobi. Samikeun heula suanteunna. Sanes do re mi fa sol la si do tapi daminati ladan. Ieu da kakeda sami teh nya. Kada sami. Nah. Sarua keun ieu sok cobi. Mana mati sarua wae? Kan suatan. Bu suanten tah samikeun bu tah santen ieu tah. Di mana eta Tah. cina? Di mana? Iya di dia tah. Di dinya. Heeh. Eta curug. Hah? Eta curug. Tuh. Jadi ngawaskeun nih. Sok. Tadi nu kawat ieu tah suarana. Sok. Siap. Sok. Ieu teh bareng wae. Sarua wae. Nah, atuh. Nah. Sok barengkeun kabeh. Eueuh ieu mah teh sarua wae. Atuh da kan nemean, atuh kan tak acan ka guling ku Bapak. Ieu mah ieu dilak wae teh bisana ieu. Aduh. Sok, bareng hap. Aya minggu kamari teh lagu naon ibu teh? Lagu Daun Puspa. Daun Puspa, aduh. Daun Puspa anu nunang naning teh ya. Aduh. Oke ah. Cek we atuh saurang-saurang ah, yuk. Dah. Gede euy. Bae, tapi da sarua. Dah, lainna. Sok, Ibu ieu. Oh, benar. Ieu. Sarua wae nya. Samakan. Aduh, samakan dulu suaranya, hap. Samakan. Itu samakan.
biasana sama Bodoh teh kan luar. heula. Aduh, Biarkan kesorangan dia Aduh, mah. pamajen, atuh kudah kumaha abi mah. Geus kieu-kieu teh mah pusing mending kana dagang cenol. Oh, cik gue dah sorana teu bener. Didinya mah. Hei, tamana hei. Aduh, makanya panungan Eta ibu. kumaha Wayahna. tuh wayana Urang Susulan, susul susulan, hayu susulan, suka ditu. susulan yuk Susulan, yuk. susulan. Aduh, Wayahna atuh. sama. Bulungan budak teh. Ari abi kumaha ieu? Tenang ece mah, tenang. Ece. Bisi jiga batur. Ece mah nilainya oke pangsaena. Alhamdulillah. Tapi urang cek heula ce. Anu hasil anu kamarinya. Oh ya, sip Ah. sip sip. Coba ce. Nya. Nya. Saya tak. Eus. Teras. Terus saya alok. Bagian alok. Kesenian kabudayaan jasana sanes lumayan pokoknya anggo hiburan pokoknya anggo hiburan ngaketkeun duduluran tak gitu tapi terus saya nuhun ke saya Insya Allah, ya, upami tos kieu mah engke urang ditapakeun. Aduh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bilih kawawan. Meni rajin. Doa. Alhamdulillah. Gini latihan. Nuju latihan. Bener. Nuju Nah latihan. aja apa ieu teh? Unga minggu latihan anak teh. Kan ieu. Aduh. Saha bawan? Nah, yang dibawa tajeng dalang lagi, wayang lagi dibawa. Wah, apaan ieu dalang dijual? Dalang kerusuhan. Ini dia. Waduh. Ieu teh cep. Ah, kira aku geus teu birok deui atuh. Apaan? Tuh. Lamun teu diteh pake kitu ya, mah. Aduh, lamun ningali kursi teh ya, mah. Rasana kursi goyang. Biasa sila. Tah ieu biasa sila dina kursi. Tak biasa sila ayeuna kan Lain rewa gacak. Ieu dalang nusok di SMTV teh nya. Nah, iya. Oh bener. Dalam kerusuhan bener. Aina naon teh. Alah, makanya eueuh kursi deui cenah. Tempat latihan ieu mah. Hah? Wayahna we ngadag dirinya heuh. Oh kan bae lah. Jagaan. Yuk, Lain ieu teh asa kagunduran madu. Nah, lain Kasumpingan ieu aduh. sanes kieu ye. Kumaha? Ieu teh kieu. Kumaha tah? Apan kamari teh latihan Ya. ya. Ternyata ngobrol-ngobrol jeung Deden. Mending bawa langsung praktekun teh yang jeung dalang ngejual. Oh, udah kieu-kieu ge atuh ieu teh. Oh, dalam kerusuhan. Kalaresan. Di dieu nu ngabina ibu juru kawin ieu. Tuh, urang sakalian gabungkeun. Tah, coba cek. ieu teh kumaha pan biasana lamun latihan ngawayang Nya, sok aya kenang saron minimal ai kudu kieu apa itu disebut naon ge apa nanti gini modifikasi atau Udah tukang kenang aya. oh aya aya tukang kenang Iya tukang kenang. pan mana kenang lah Hah? kenang lah mana Kenang lu bawa hari tukang injem. ayo tukang kacapina Tukang kacapina iya. diborongnya diborong. kumaha Biasa dieu urang we. kenang lah Iya. ieu kacapina ieu nya kumaha maena Ayeuna mah kieu dalang. Urang pentes nu ngaranna Maman Jenderal teh eta. Cenah segala bisa paninggal ngulirkeun kacapi. Dulu tua-tua kacapina. Tes mah inggalkeun eta si cepot cobaan dipilih ku ieu. ya enak lu make itu tuh ngewang gigelkeun kikieuan atau
Jagat. Kudu aya jagat. Make jagat. Jangan mah babari. Aya bisa asal anu penting mah asal bisa kikituan teh main dalang teh banget bener. Oh, tak itu pada kumaha tuh Daerah cawerang aya dalam kieu ngadalang kumaha tuh make jagatnya. Kira tuh urang simpen lah ieu wayangna. Sok di mana? HP. Cicing. Ya. Ya. Kan Satria. Ciklan. Kodok. Bikin jos masieun ku wayang mah. Sabab manehana ku geus jadi wayang dicolok bujurna. Kapok kuing mah. Ya. Ayo kieu. Uing bagian yang jagat. Jagat. Pandang harus geus. Siap. Uing nek beberes. Lain sinen geulis ieu aduh. Ieu teh apa ya? Saha? Ieu teh ti ditu. Di mana? Ti belah ditu tuh genere. Oh, gene. Aduh, atuh coba. Bener. Ti genere matak namina oke dedeh genere. Oh, dedeh genere. Aduh, alah. Asa paciwuh ya teh nya. Tempat kieu-kieunan tapi da tempat latihan teh da wah deui. Sugan we nomor hatikeun tempat latihan gitu. Di studio SMTV teh sugan we jadi gede. Aya Anu ngabiar. Ya, tah. Dalang. Nya kumaha? Pan kudu make jagat. Oh, jagat. Keur nyimpenan ieu kuing dipanjenkeun. Saung nira. Hei, jadinya mah entong nyanyi. Nah, Cing kumaha balikan ieu saudara kumaha? suarana halus teuing. Jadi nilai komersilnya tinggi. Alus ting teu napakan surupan. Iya, tidak make saacan main di heula. Lamun ieu nyanyi tong baron nu lalajo papatong ge kabur. Ieu nyanyi mah. Iya, kidalang ya. Wah. Namanya ya. Kita mangrupakeun pendidikan keur barudak. Iya, Artikan meh apal-apal bener. Jadi kadang-kadang barudak teh apal keneh drakor. Naon drakor teh? Drama Korea. Oh, aya sugan teh Dracula. Dracula. Drakor teh sok dulu TV. Anu pemainan juga ieu teh, ya. Nah, lain eta mun. Hari itu kasep ibu yatak gitu. Jadi memang kacida pisan alusna. Bener. Ya ayeuna ki dalam budak ngoranya, budak ngora geus dahe ngokolakeun hal anu naon kitu kacida pisan hesena. Seni tradisinya, seni tradisi. Arang laka budak ngora dahe terjun ka anu hal saperti kieu. Wayang golek Alhamdulillah. Jadi budak teh kudu apal wayang golek. bener. Nah, wayang golek teh ciri khas Sunda meureunnya. Nya eta Ciri mah. khas Sunda kan? Iya, Wayang kulitnya itu namanya. Nah, kan barudak ayeuna ge nu arapaleun. Ya. Di temongan wayang ieu wayang kita gacapan apana kan cepot. Tah. Disebut ieu wayang naon? Cepot. Cepot. Padahal kalau gaca. Nah, ulah teh dia kitu nya. Tah lamun ieu naon ieu? Cakil. Oh, cakil. Sok jadi cakil. Cakil halus teh. Cakil. Bisa digacak itu. Bisa digacak ieu. Bisa cakil tuh. Sok gimana? Coba cakil kumaha ngidona. Dipiring. Cok, di piring atuh. Dipiring. Sok di piring, di piring. Cakil mah wayang Jawa. Wayang Jawa lamun di urang mah. Lain wayang wong. Wayang Jawa ayana cakil tah gerakan cakil mah kitu. Tuh, tah. Kumaha sok. Ya pun contohan we. Tah. Nah, cakil tuh. Tah urang bisa cakil. Oh, mah cakil dalam. Lain bener dalam kejul teh nyaho. Dikenangan kerang Jawa geus sok. Cakil lain tuh, cakil lainna. Oh, cakil. Bus. Yo, cobaan. Dilak kedengeran pun. yo. Tebokeun gerakanna teh. Hese di ieu lagi, oi. Kumaha? Bae gitu kan. Cok, dinya. Hese ieu na. Cekelan kuing, Cok, cekelan. Dasaran. Kuing rek jadi ieu we. Urang rek jadi naon? Rek jadi kakenco. Oh bisa ieu. Gitu kali Lain cakil rek nigel meuni kuliah kabeh. Siap. lain gitu tebokeun. Mahnya cakil tontonan gitu. Nah, dia ke. Sok, mak. Saduana tuh. Ai cakil. Tuh, cakil kan ke. Lah, iya tadi ke. Yo. Dia ke. Angger aya tonton.
wawadan cak ieu teh. Tak itulahnya jadi pendidikan ke barudak oge. Edukasi. Edukasi ke barudak supaya nyaho kumaha sih carita pawayangan teh asalna ti mana kumaha pan carita pawayangan teh tilu bagian nya. Aya Ramayana pan nya. Iya bener. Aya Mahabharata. Babon. Tuh, babon aya Krisnayana ge aya nya. Aya. Tuh. Aya babon Bandung. Hah? Bungsu Bandung eta mah babon Bandung. Babon mah minggu kamari menang babon. Menang babon minggu kamari jadi. Oh, jadi gede sama. Ieu mah pengalaman. Diajar ngadalang. Oh, bisa aja. Kungsi. Oh. Aya nu mah. Oh, kan diajar. Diajar teh ka dalang urang Tanjung Sari. Oh, aya. Oh, Pajar. Almarhum. Mudah-mudahan ditapi iman Islam. Amin. Cari teh sok ceneuan ngadalang atuh cenah cobaan. Siap kitu. Mak tidak kata-kata nanti bisa. Tinggal di sini kana teh. Oh, aya teh. Ditulis di handap ieu. Hari teh Semar jeung Gatot Kaca. Semar jeung Gatot Kaca teh gerem biasa. Kumaha gerem mah? Aduh, bener. Wah, Semar, kita aing nih gitu teh Semar. Salah nyekal. Salah nyokot. Semar. Jamang wa. Agan jamang. Gatot Kaca. Gatot Kaca. Tibalik. Ada ku tukang goong teh dicarekan. Kang, tibalik, Kang. Bareng ditinggali heueuh. Bae da aing dalangna oge. Lah si ieu mah kungsi we galanya ke latihanana. Aduh. Dada si cepet bisa ngapung Eh, tapi kan dalang ayeuna jeung dalang baheula zaman baheula mah beda. Kumaha Jod? Dalang ayeuna mah tinggal ini kan. Gagah ya kasep. Dalang ayeuna make beno, make jas banyak. Dalang baheula ieu cukup ku panggung papan. Kadang-kadang palupuh zaman baheula Palupuh, papan. Tara make jas, make ieu atuh. lain baheula nya kerja Ukur make sarung kolor we jelona teh eta keur giopan dalang mah. Dan minta ketrek. Iya. Oh. Semar keur mamatahan ieu Siapa? kaca. Oh, Kaca. Oh. Eta barudak di kolong meureun dirojokan dalang. Rojok. Ketrek ka tingkap ayeuna aya gabrang we eta. Nabuh. Bisa kenangan titi. Semar jeung Gatot Kaca gelut. Oh, karojok dalang. Kaneng teh. Ulah temenan. Kan ada urang Sunda aing mah. Oh, bogaan. Tapi aya deui pengalaman yo. Nah. Ieu mah sinen yo kade yo. Wah, Ari sinen. acan Encan cicing. Geus dinyenyeri eta ku salakina. Aduh. Geus luar biasa dinyenyeri eta sinen. Terus kumaha? Terus we ngalagu mana teh aya pamunut lagu. Ngaduk damel. Jupi lagu nanti cenah awet rajin. Eta mah sinen bari kieu teh atuh. Aduh. Udah yuk cekal. Ya, cek lagi. Sok, barang kieu teh biasa kieu. Laguna teh. Laguna. Awet rajin. Oh, awet aja. Barang teh kieu sok dikenangan ku urang. Atuh kudu ieu mah sok kudu. Nyontokeun. Barang kieu teh rumah tangga ngaliwat salakina teh. Heulo. Gosok dah. Rumah tangga jeung si geblek. Dari karekan. Kamata kareret. Iya. Salakina kareret. Kareret salakina rumah tangga jeung si geblek. Eta mah apa we oge. Da teulilan langsung papirak. Apa geus diserahkeun eta oge. Heeh. Kapan si eta teh nyinden di Jaipongan. Sing kaudangan. Heulo. Eta pas kareret eta bener lagu mungguhing teh. Lagu eta teh namanya rambut panjang geuning rumah. Eta keur nyanyi we mungguhing dina impenan tuluy ka ditu. Pas rek balikan deui mungguhing. Hei popotongan asup. Sarua ondangan mungguhing si geblek supi. Eta kitu ge. Mata ieu teh Sinan ebatan kitu. Aya teh sinana pamajikan ieu. Lain pamajikan mulung muntah. Jadi larinya ya di dalang ya. Nya. Kade aduh urang teh kudu naon edukasinya. Da kahayang mah ye para guru teh manggil atuh. Bener. Sok aya pendidikan tah wayang teh kieu. Nya. Mereka heureuy da ieu mah cepet oge geus. Wayang masuk sekolah. Nya wayang masuk sekolah Betul. Betul. Kahayang masuk. Wayang masuk Didik. sekolah. SD. SD. Jadi wayang teh sakola deui kitu. Menggelot pendidikan. Terus
Jadi supaya naon atuh nyawa si cepot minimal nyaho tak ieu Gatot Kaca tak ieu cepot tak ieu Semar. Ya, bener. Jadi bener itu harus satria. Paling suara satria pakai gresok coba. Bisa salah satria. Bisa. Aduh. Dangukeun di suara aing ya tiali. Hah? Wawan. Ulah. Dina waktu ayeuna kaulah ngarasa bagja. Deh, ai bagian aku naon kitu? Bagja bisa panggih jeung sia. Nah, sih urang lain. Aduh, ampun. Anu ngomong iya. Lamun lain wayang diketok tah. Ari kitu mah urang ge bisa atuh. Oh, Cepot Aya kan. Tuh kan itu kan. Ieu jagatna. Oh, jangan. ieu teh ngaran teh jagat. Jangan. Oh, Jagat yang pramuji. Jangan. Sok. Heeh. Siap. Yang aja. Sok. Ini Gatot Kaca. Hah? Gatot Kaca. Gatot Kaca. Mana bunuh hai gitu. oh. Gatot Kaca mah gede bola. Aduh. Sorry ngomong. Aya pikir saeunaon di daget ayeuna Wawan. Kita Gatot Kaca apa anu Belum ke Gatot Kaca. Minangkana eta teh minangkana. Oh, bila karena Gatot Kaca. Ah, sok. Tah, jadi kieu bener. Jadi kieu ieu dalang, bener. Ieu teh pan ayeuna barudak ayeuna apa anu budaya jeung naon? Jeung papagon urang Sunda. Barudak ayeuna mah leuwih apal keneh ka Naruto tibatan ka si Cepot. Bener. Leuwih apal keneh ka naon? SpongeBob tibatan ka Gatot Kaca. Eta nu buatan ti luar teh geuning nya anu Ultraman kitu, pan Gatot Kaca mah bisa ngapung jeung kuat naon. Sok kesaktian Gatot Kaca. Ajian naon disebutkeun? Raja Gusti. Raja Nami. Apa? Raja Romehan. Kan? Jadi ente tah. Bener sapu pisan kumanceur kidu di pawawan. Lamun wayang asup sakola, paling henteu ngawanohkeun hiji beget-beget wayang kan itu mun komo carita nama itu. pan wayang teh seni adiluhur. Itu warisan para wali. Tah, oke bener kieu pawakanya. Ya, kumaha. Sapertos kamari. Kumaha teh? Tinggal ka putrana Kang Cus. Ditalos ka bieu teh. Cep, cita-cita hayang jadi naon? Abi mah hayang jadi Hanoman. Babatu mah hayang teh Ultraman, jadi nanti jadi robot. Ayo udah kayak jiran. Hanoman. Amin. Mudah-mudahan dikabul ku Gusti. Lain seuri kan celek. Eta budak uing ge hayang jadi Hanoman. Oh, makan teh aya Hanoman mah pan Prasakti. Oh, sakti. Prasakti. Hai, alhamdulillah. Sing diijabah. Alhamdulillah. Amin. Saktinya, Sakti. Alhamdulillah. Nah, itu jadi nya beneran bihonya minimal keun engke urang ka dinas pendidikan. Urang kenalkeun saman teh tong naon poe dangdut ting sajabana atuh bisa nangap wayang. Satuju. Hidup wayang. Hidup. Kan omat kade. Ai tahu nang apa yang batur. Nya. Urang teh loba di Sumedang oge urang. Yo, kela. Di Sumedang teh kamari teh pan aya pasang Binoja Krama Padalangan Indonesia. Ternyata geuningan penyajian terbaik pinuju kaji di bidang karawitan teh beunang ku urang Sumedang. Alhamdulillah. Hidup Sumedang. Hidup Hanoman, hidup. Matak lamun aya acara-acara di Sumedang teh, tah ieu. Bener. Pake. Atuh nu meunang kamari aya Oh, tuh. benar. Ya, papadalang adi geuning tuh. Adi Guna Jaya ada eta teh Ari saha eta? Adi ieu. Si Adi eta urang pemulihan. Ayo pemulihan. Alhamdulillah. Bapana ge pandalang. Tak kitu. Apa bagulang. Nya sini cakeun kuburan mah. Cing aing nya praktek dalang teh cenah Praktekeun. praktekeun tadi dia kumaha. Ieu teh ngigana cepot. Cepot. Kumaha ngiga cepot terus itu Satria kumaha. Satria. Siap. Tuh kan nyaho we teh geuningan ngajar-ngajarna teh. Jaga tuh. Kan ari jaga teh baheula, aya lain baheula. Aing ngawayang biasa mah ku gebog. Kan kurantaran ieu mah Walurat. Pan kita pandalang mah teh katingali ukur katingali bener. Giga kan emang kieu tak tuh.
aja sok. Sok, ya. Ayeuna satria heula misalna. Yuk. Hayangnya ngopraktekeun. Make lagu heula sinjang kirut. Tapi kita bener make kacapi. Keun bae. Yuk. Baik. Lu Urang penting mah tidak ada rotan akar pun jadi. Sini cenah karep sini nah kudu sini naon meureun. Yang kirut sejati ning wayang. Anu. Teuing. Montong sok ka mana karep ah. Aduh, Bebas teuing eta teh. Ngaruksak lagu. Ngaruksak lagu. Sing sok. Laguna Satriaan. Siang kirut. Ya. Ari nana teh ieu teh naon atunya Satria bener Satria. Oh. Dina kendingannya pun nyatana ieu macan-macanan lagi. Allah. Sinjang kirut sajati ning wayang. Doh. Dalang camerut di tataran. Ieu mah tasuk. Mau ngirakeun guru. Ya iya. Abang dalang ngegendut. Ya. Kumaha lamun dilajuan ku ketua Pepadi mah. Aing mah kan udah dalang burut. Sarang camerut. Sinjang kirut sajati ni wayang. Sok. Siap. Kumaha guru? Sinjang lah. Cek dalang tuh. Sinjang kirut sejati ning wayang. Nah, gitu. Pinjang ladang ing lumampang gitu. Makan we lah. Sok. Ya. Harusnya. Sok. Siap. Jadi dalang itu. Aya ieu na ieu. Sok. Sok. Ya. Oh. Sinjang kirut sajati ning wayang. Benjang ladang ing lumampang. Sinjang kirut. Pemuda merdeka. Tanggung jawab negara. Berebut Gitu. Eta Yang bisa. Si cepot. Cok, si cepot mina bisa. Yo mah Si tuh. cepot tuker. bae cepet mah teu kudu dikawihan lah. Entong. Da si cepot mah teu kudu Da dikawihan. saeutik. Sina ngawi sorangan bingi. Entong higawe wong. Higa. Nah, disengakan ukek Cek cepat. Rek bencar kami kana. lain khusus aya ini. Aya bingna, ayo sus. Aya ini cepet mah. Ayo. Sok kaluhur heula tuh Kang. Ayo sepatu sok pencuk juga sampai. Aduh. Siapa? Hei. Aduh. Allah. Aduh. Pon. Ari ilai geus di mana wae, Pon. Tes bobogohan Ibu Elah. Ulah kitu, Pon. Oi. Lagu mah gitu. Ibu Elah teh bukan ayeuna boga. Saha Wawan? Oh. Alah. Pon. Oh, kadenya. Nya. Heueuh urang teh kencing bisa mawa diri. Kitu teh apa zaman ayeuna mah kitu Kang Wawan. Aya laguna teh. Naon kitu, Pon? Lampah bentur. Eta ku urang ulah ditiru. Aduh. Kodok balangakan. Cacing alekol disantok. Aduh. Eta teh nyaho. Jerona aya useupan. Itu zaman itu bahaya euy. Pon. Eta teh papatah euy. Papatah kumaha papatahna? Ulah odong jadi artina teh urang teh ulah sologoto. Ulah sarakah. Ulah sarakah abong ningali duitnya, Pot. Nya kitu. Teu nyaho duit naon wae dihakan. Tah bener. Apan aya paribasa halal haram hantam saja, Pot. Wah, bahaya. Bahaya eta teh, Pot. Apaan di jero teh aya KPK useup. Heuh, bade teh meureun aya useupan. Bicilakaeun. Bener. Nah, gitu. Eta hirup urang teh kudu Bener. Nah, gitu, Pot. Bersyukur, Pot, calageur mah. Syukur mudah-mudahan si sareleh hate. Nah, ayeuna kabeneran urang teh kolaborasi, Pot. Kolaborasi. Nah, eta. Antara waos sareng Iya. Si eta nu kejual teh. Ayo os teh biasa mah urang teh malam minggu. Aya di
acara si kejual mah belang kejual malam naon? Malam Sabtu. Malam Sabtu. Ukur selang sapoe. Nah intina kitu beureup nyapotnya. Urang teh merdeh ka ais pangampi meureun nyapot. Meureunnan heueuh nitik meureun sini urang teh ulah di lalawara. Sumuhun. Intina mun dihirupan teh kudu ku urangnya. Nah, Itu ayeuna pamarentah nitah we kana hayat tanggap atuh cenah seni tradisional. Tah bener. Ari pamerintahanna sorangan teh daek nanggapnya. Iya, gitu. Ada tanggap-tanggap lamun aya rapat teh beureun keur selanganana. Tanggap cepot nyepot. Syukur pot salam ka Wasmar pot. Oke disalamkeun ka ditu kan bogal ieu sisiniran saeutik. Sok. Sisiniran keur itu tuh siniran belah ditu. Pan ayeuna mah aya cangkang aya eusi. Bener. Nanti akan sok Aduh. Hitam manis dedeh. Tobat. Hitam manis dodol Garut. Hitam manis dodol Garut. Tambah tiris donyo dede. Nah bener. Si siniran teh kecanggal lagu-laguna. Lain. Cangkang nama ngeunah we. Heeh. Jadi intinya mah kieu bener mah gang jual. Wah. Urang teh pan ngarojong dinu acara seni-seni tradisi Sunda. Terus nusan ku SMTV. Baru di bawahan di pimpinan ku Pasep Anang teh. Ayeuna malam Sabtu aya naon? Wayang. Eta teh cepot show teh ya. Atuh malam Minguna aya Wayang-nyaan. Waos eta mah sitkom. Syukur eta budak bisa babarengan sabab budak kudu silih rojo. Sabab ai kalau silih budaya mah moal bisa sewang-sewangan. Cirina we ciri dinu nayaga. Lamun saron kan itu goong kan dieu, kenang kan itu da mah puguh. Tah bener. Tapi ku ayeuna mah puguh, Den. Puguhna kumaha? Heeh. Sinden di ditu, saron di dieu, kenang di ditu, virtual. Jadi ayeuna ge aya usumna ku virtual. Kan eta kabayang lamun ngadalang ku virtual. Heukeun bae. Da usumna Nu penting mah urang kudu bisa ngemokeun sauyunan, saamparan, sabeungkeutan. Aya geus dibeungkeut mah urang anu leuleus urang nu lemah bisa jadi kuat. Man aya kawihna, Den. Kesenian kebudayaan tuh. Jasana sanes lumayan, pokok dianggo hiburan, ngarakeutkeun dudu. Babarengan urang kan bakal kuat. Nyewe oge hiji leuleus. Dipiteskeun tapi lamun geus dibeungkeut geus bisa bersihan. Bisa. Sini dorong. Komo ayeuna Sumedang geus jadi dicanangkeun geus sabaraha tahun kaliwat Sumedang Puseur Budaya Sunda malah geus jadi Pemda. Karat bupati ayeuna di Sumedang kudu jadi kota pariwisata.